Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaji kana ieu kitab Kifayatul Aqqiya kalawan kaagungan Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat ageung di dunia sareng di akhirat, Ar-Rahimi tur anu mapari nikmat alif di akhirat wungkul. Beres kamari muqaddimah kitab Kifayatul Aqqiya anu dikaran ku Syekh Abu Bakar Sato. Ayeuna ngawitan Syekh Abu Bakar Sato nyeratkeun bismillah maksud nyarahan kitab Hidayatul Aqqiya. Alasan musannif namimitian kitabna ku bismillah hiji iktidaan bil kitabil ajiz bahwa Al-Qur'an, sabab Al-Qur'an dikawitan ku bismillah, dikawiti Lauh Mahfuz diturunkeun ka dunia oge tos dibubukeun. Al-Qur'an dikawitan ku bismillah. Nu kadua ngamalkeun kana hadis Rasul kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u au ajdamu au abtar. Setiap-tiap perkara nu dipandang bagus cek hukum syara lamun teu dimimitian ku bismillah mangka eta perkara kurang barokah. Nomor katilu alasan ki musannif ngamimitian kitabna ku bismillah tordan lisayatin nolak kana panggoda setan. Sakumaha ningan tipayun dina kitab Marokil Ubudiyah, setan ngadatangan jalma teh ti opat arah, hareup tukang katuhu kenca. Pikeun magerna tina setan ngagoda ka urang, Allah masihan opat rupa lapad anu mana opat rupa lapad eta bakal jadi pager ti setan. Mana nu opat teh hiji bismi, dua Allahi, tilu ar-Rahmani, opat ar-Rahimi anu dikumpulkeun dina bismillahirrahmanirrahim. Tak saur ulama bismillahirrahmanirrahim tordan lisayati. Alasan kaopatna litauda barokatuha liqori'iha wasami'iha, supaya barokah eta bismillah balik ka jalma anu macana oge jalma nu ngadengina. Berarti lamun posisina kieu mah supaya eta bismillah balik ka nu maca di dieu mah meureun pengarang kitab. Barokahna bismillah balik ka pengarang kitab. Oge ka jalma nu ngadengina, posisi ayeuna mah barokah eta bismillah teh balik ka urang jalma anu ngajina. Nomor kalima alasan dimimitian ku bismillah teh wapaan lihakil basmalah, nyumponan kana hakna bismillah. Sabab bismillah teh hak jadi kawitan saban-saban perkara, lamun eta perkara lain haram dati lain haram aridi, lain haram dati lain makruh dati. Jadi luar tina haram dati luar tina makruh dati tak bismillah hak jadi kawitan saban-saban perkara. Iklam teh amar li sumul. Heupan aing ningali jihad lapad mah iklam teh mufrad. Ngan makna li sumul ngurung, iklam sing terang anjeun kabeh. Pan lamun ngaji tasrifan mah cek sasaha ge iklam mah wukuna teh mufrad mudah karengan dina makna li sumul ngurung ka sararea. Bisi ilam kudu nyaho anjeun der ka urang sing kupungkul nu lain asa teu ka aku, matak iklam di dieu mah li sumul.
ngurung ka sararea. Iklam kanyahokeun ku anjeun rohima muga ngasih muga maparin rahmat ka anjeun saha Allahu Gusti Allah anahu sanyanyana kalakuan eta yang bagi peryogi atawa peryoga atawa butuh atawa perlu atawa penting ngan sakumaha qaedah ulama magatul inbigo hakikatun fil mandub wa majajun fil wujub. Jadi ngaran indigo yang bagi lamun dihartian secara hakikat sunat, lamun dihartian secara majaj wajib. Ngan bahasa ulama peryogi we tawa peryoga. Ngan saur ulama madatul indigo hakikatun fil mandub wa majajun fil wujub. Yang bagi perlu likuli syari'in pikeun saban-saban jalma anu tumandang terek ngalakukeun fi panin dina hiji pan. Naon atuh pante muncet budak sakola mah bidang studi satu mata pelajaran. Pikir perbandingan malum daya guru sakola. Jadi pante muncet guru sakola mah bidang studi. Mun secara pasantren pante nauun minal ilmi satu warna dari berbagai warna-warna ilmu. Saur di dieu kinu samit kanyahokeun ku anjeun cana naon bakatku bager geus didoakeun mudah-mudahan anjeun sararea teh sing meunang rahmat Allah. Naon nu kudu dikanyahokeun teh penting kacida sunat keur jalma di mana rek ngaji hiji pan. Naon ayat kalama yen nyaritakeun si man ala basmalati kana bismillah bima netepan kana perkara yunasibu anu ngamunasabahan atawa sesuai alpana kana pan al masyru'a anu rek dilakukeun pihi dinaan. Jadi kerja manureknya di hijipan kudu ngabahas heula bismillah anu eta bismillah teh sesuai jeung pan anu rek diaji. Ngaji urang ilmu nahwu kudu ngabahas heula bismillah secara ilmu sunat. Ngaji urang ilmu sorof kudu ngabahas heula bismillah secara ilmu sorof sunat. Urang ayeuna rek tumandang dina ilmu tasawuf otomatis sunat heula keur urang ngabahas bismillah anu aya patula patali anu aya gantar kakaitan jeung ilmu tasawuf. Jadi dikenakeun jeung yang bagi tadi berarti sunat hukumna keur urang ngabahas heula bismillah anu sesuai jeung pan ilmu anu rek diaji. Ngabahas ilmu fikih bahas heula bismillah secara sudut pandang ilmu fikih. Ngabahas ilmu tauhid bahas heula bismillah secara sudut pandang ilmu tauhid eta teh hukumna sunat. Naha wapaan bihakil basmalah alasanana nyumponan kana hakna bismillah. Jadi disabitkeun. Jadi pangna nyebatkeun ala bismillah teh wapaan lihakil basmalah nyumponan kana hakna bismillah. Wabi hakil pani jeung nyumponan kana hakna pan al masyru'i anu rek dilakukeun naon pihi dinaan. Sajabati nyumponan ngaladosan kahoyongna bismillah ada bismillah mah kudu jadi kawitan perkara
kadua ti eta nyumponan kana hak pan anu rek diaji ku urang sarua ilmu tasawuf ge hayang dibahaskeun kumaha bismillah secara ilmu tasawuf. Wasyuru'u jeung ari tumandang al-ana dina waktu ayeuna eta pipanit tasawufi dina ilmu tasawuf tah ayeuna mah urang teh rek ngambah, rek mempelajari, rek menuju ngabahas ilmu tauhid tasawuf. Awalan dina mimitina annabina anu bagina kana yen mertelakeun kaula sararea haddahu kana hadna ilmu tasawuf saja bati ngabahas bismillah alusna mah sunat urang teh ngabahas mabade ilmu pan satiap-tiap ilmu ngagaduhan mabadi teh persiapan bisi urang boga bedog bingung ngagunakeunna bisi urang ngaji ilmu tasawuf ieu asal kata na ti mana nyokot hukum na ti mana gunana keur naon bisi teu nyaho matak penting keur urang ngabahas heula mabade nah supaya urang nyaho tujuan da teu lucu misalkeun kieu aya mobil ngilu we naik ka mana ieu jurusana teuing jelema lieur meureun kitu urang rek ngaji tasawuf meureun kudu nyaho heula naon patokan ilmu tasawuf naon kaunggulan ilmu tasawuf di mana nyokotna landasan dalilna di mana gunana keur naon supaya urang teu kaasupkeun jalma kalangsung model tadi teh aya mobil we eureun ngilu naik ka mana kitu teh ieu teuing teh nyaho batur naik ngilu we naik tak ulah nepikeun ka naik mobil teu nyaho jurusan ceuk di dieu ki musonif rek mertelakeun heula had ilmu tasawuf patokan ilmu tasawuf teh naon mun ceuk budak sakola mah definisi misi pajar aya guru gitu si pajar teh naon ai had teh ceuk budak sakola mah disebutna definisi wa maudhu'ahu jeung rek mertelakeun sasaran ilmu tauhid wabak we tasawuf wabaqiyatul mabadi jeung sasesana mabadi sumanal haku terus nyantelkeun kaula sararea dalika kana itu annubayina hadahu bitakalumi kalawan ucapan alal basmalati kalawan bismillah panakulu mangka ngucap kaula amma hadduhu anapon ari patokan ilmu tasawuf naon ye ilmu tasawuf teh tiba baheula mineng ngadenge nah jalma anu nyepeng ilmu tasawuf teh nu imahna tereh runtuh nu pakeana rudin wae nu uduna jarum coklat wae kitu ge mun aya nu tahlil nu kumaha ieu tasawuf teh ceuk di dieu rek dijelaskeun naon pengertian ilmu tasawuf nah nu dikupluk wae kitu nu tasawuf bahwa mangka ari ilmu tasawuf eta ilmun hiji ilmu yu'ropu anu bisa dikanyahokeun bihi kalawan itu ilmu naon ahwalun nafsi pirang-pirang tingkahna hate awas ilmu tasawuf selalu main hati menurut dibahasna ge hati. Jadi di ilmu tasawuf mas selalu main hati, nu diatur ada hati. Wasifatuha jeung pirang-pirang sifatna nafsu sifatna hati. Adamimatu anu dipuji anu dicacat
wal hamidatu jeung anu dipuji. Jadi ari ngaran ilmu tauhid tasawuf teh patokan ilmu tasawuf teh tiap-tiap ilmu anu mana ku eta ilmu teh urang bisa nganyahokeun tingkahna hate. Urang keur salat ai salat teh hayang katingali ku batur, ku ilmu tasawuf bakal kanyahoan tingkah hate urang, oh nu kitu teh riya. Tak gunana teh keur ngatur hate. Atawa urang teh maca Quran, ngan maca Quran teh hayang kadenge ku ilmu tasawuf bakal kanyahoan, oh nu kitu sum'ah. Mata ku ilmu tasawuf tingkah hate bakal kanyahoan. Oge sifat-sifat nu aya sangkut paut jeung eta hate, rek sifat nu alusna, rek sifat nu gorengna. Tah jadi patokan mah hiji ilmu pikeun ngatur hate ceuk urang. Ari ringgih awak mah diaturna ku pikih, pandi urang teh nya dinu pagawean teh aya meureun af'al bil arkan, af'al bil janan. Ari af'al bil arkan mah pagawean ringgig awak diaturna teh ku pikih, kumaha ieu salat hayang sesuai ceuk ilmu pikih. Berarti nu diatur teh ringgig awak. Hate mah ku tasawuf. Ayeuna urang ngaji wae pikih henteu tasawuf man tapaqoha walam yatasawwab pakon tapasako. Jalma berpikih tanpa bertasawuf pasek. Seperti kumaha? Contoh kieu. Lamun jalma salat teu make kopiah, asalkeun tarangna teu katutupan buuk sujud sah wae salatna secara ilmu fikih. Ngan ceuk ilmu tasawuf wa min alamatil fiski kasfur roksi. Tina sawarehna ciri jalma pasek teh jalma nu sok muka sirah. Matak jalma berpikih tanpa bertasawuf pasek. Balikeun ayeuna wa man tasawwafa walam yatapaqoh faqad tazandaqo. Jalma anu bertasawuf tanpa berpikir sarua jeung kafir zindik dina harti bobohongan. Hate we diatur keur naon daek ngaji sok ngeneng ngomongkeun batur mending jiga urang teu boga rasa ngewa ka batur. Hate we terus dibener sedangkeun ringgig awakna henteu kitu ge salah. Mata dina tilu ieu fikih tauhid tasawuf kudu jalan seimbang. Mata diaplikasikeun ku ulama-ulama ya tinu sawarena lambang Islam teh aya nu segitiga. Ansor lambangna segitiga, lewo lambangna segitiga. Naon isyarat kana tilu pan anu fardu ain wajib diaji ku urang. Naon fikih tauhid tasawuf. EPI ge segitiga. Alasan segitiga alasan tanya Al Faruq segala sing genep lain. Ibarat kieu atuh urang boga cau meureun anu ceuk urang mah layak didahar, cau nu masih nu asak bari dibungkus ku cangkang. Ayeuna pikih wungkul tanpa tasawuf naon bedana boga cangkang cau dahar cangkang cau beuki moal pan meureun kadaharan doma. Lamun jalma berpikir wungkul ayeuna bertasawuf wungkul cau we gurutukan di jalan teu di cangkangan daek moal ngadahar. Mata kudu saimbang seperti cau nu layak didahar teh meureun cau asak bari masih kene aya cangkangan dina harti ringgig awak diatur ku pikih urang kudu ngarti, ahwal hate tingkah hate diatur ku tasawuf urang ge kudu ngarti.
hiji wa amma maudhu'uhu jeung anapun ari sasaran ilmu tasawuf. Sasaran teh tujuan. Ulah seperti tadi naik bus teu nyaho tujuan. Pedah loba batur we naik kadinya. Ka mana kitu teuing teu nyaho batur we naik miluan. Ayeuna tujuan ilmu tasawuf ka mana ye? Wa amma maudhu'uhu jeung anapun ari sasaran tina ilmu tasawuf pahuwa nafsu. Tah nu disasarna teh nu ditujuna teh nafsu we. Ngurus ngatur hati. Pan ari hati teh seperti pepelakan. Urang mun ayeuna melak tatanen sok aya hama tara. Tah kana hati ge loba hama. Tak nu rek disasar ku ilmu tasawuf teh nyaeta masalah hate min haitsu ma tina sakira-kira perkara ya ridu anu anyar-anyaran itu ma laha kana hate minal ahwali tina pirang-pirang tingkah wasifati jeung sifat. Jadi nu disasar ku ilmu tasawuf teh hate jeung pirang-pirang sifat nu sok anyar-anyaran datang kana hate. Urang keur deukeut jeung jelema. Huk itu teh mineng merekna. Tadina mah teu wau, ngan kusabab deukeut loba merek jong resep. Berarti eta resep teh anyar-anyaran datang. Ari pek teh geus teu kungsi lila teh jalma nu sok barang bere ka urang teh nyokot doma urang teu bebeja. Bakal anggar resep moal. Berarti tadi ngaresep rubah deui kana jadi ngewa. Tadina hate teh aya sifat nu kitu tadi bolak-balik. Urang misalkeun tadina init ka masjid heuh da geus sasaha rarasaan mah rek lillah salat teh. Nah ari aya batur sujud jadi lillah. Nah, berarti eta kana hate anyar-anyaran datang sifat. Tah nu disasarna teh eta. Hatena jeung sifat nu sok anyar-anyaran datang kana hate. Dua sasaran ilmu tasawuf. Wa amma samratuhu jeung anapun buahna ilmu tasawuf, ya buah nu diteteangan. Da urang ge melak teh lain hobi. Naon melak bari hobi we ieu mah usum panen hantep bieur. Naon mah melak kuy hobi we teh ieu mah usum panen teh bae batur teh kitu. Nu di alat teh buah. Tak deui mun kitu mah. Ieu buahna kumaha ieu? Ada meureun urang nya nu di Arab-Arab teh buah. Naon buahna tina ilmu tasawuf teh pahia jeung ari samro eta atawasulu nganepikeun bihi kalawan tasawuf ila tahliyatil qalbi tina ngosongkeun hate anil aghyari ti pirang-pirang makhluk wa tahliyatihi jeung ngosongkeunana hate bimusyahadati malikil ghaffari kalawan nyaksi ka zat Allah anu seueur ngahampura. Buahna tina ilmu tasawuf naon? Hate kosong ti pirang-pirang makhluk teu nyantel toma ka makhluk. Atawa dina ibadah teh rek aya rek eueuh makhluk sabodo. Jadi buahna teh ngosongkeun hate ti makhluk. Pan kadang urang mah nya lain kadang berbinginna. Hate teh sok nyantel wae ka makhluk rek dina ibadah rek dina pangabutuh. Jadi ku ayana ilmu tasawuf mah kosong we hate teh tina nyantel ka makhluk. Mata ku wali nu geus tingkat luhur mah geus mikirna naon nu aya teh ukur Allah.
geus teu mikiran kopi jeung udud jarum coklat anu eta Allah unggul kabeh ge makhluk maruksa matak nu disebutna makompana maksudna salian ti Allah kabeh ge ruksa kosong we hatena teh geus teu nyantel ka makhluk geus teu hayang geus teu hubul jah geus teu hayang diagung-agung ku batu geus teu hayang loba pengikut geus teu hayang loba santri geus teu hayang loba masyarakat gampang we ibadah nah da hatena kosong tina sangkut paut jeung makhluk hiji kabuahna nu kadua buahna teh imah hade ieu buahna teh lain ukur hiji dua rupa mun urang melak genep 4 nya ngaran genep 4 moal campur jeung SBY di nu tasawuf mah dua buahna teh hiji nu tadi nu kadua buahna tina ilmu tasawuf teh urang bisa ngarasa deukeut jeung Allah pandina tasawuf aya ihsannya ari ihsan teh urang ibadah kudu ngarasa jiga ningali Allah lamun ngarasa jiga ningali Allah salat bakal khusyuk ibarat kurang dititah macul ditungguan kun gableng sawah bakal khusyuk era jeung jarum coklat nah di sini coceng bayaran tah urang oge lamun dina ibadah bisa ngarasa ningali ka Allah bakal khusyuk jauheun anu kitu mah heueuh atuh boga rasa urang teh ditingali ku Allah nu boga sawah teh eueuh ngan ti imahna katingalieun urang keur macul anger urang teh bakal khusyuk atawa geus rek ieu imahna jauh nu boga sawah teh ngan anger we urang mah heueuh boa eta nu boga sawah teh nyimpen mata-mata pikeun ngawasi urang ningali gawe urang tah urang oge mimiti nu alus ibadah teh kudu ngarasa jiga ningali Allah nu kadua Allah meureun heula jelas ningali urang nu katilu rek kitu kieu ge Allah mah selalu uninga kana padamelan urang mata dinu hatena ngarasa hadir Allah mata begitu Imam Halaj ditaros kan ari Imam Halaj mah jalur tasawufna wahdatul wujud geus eueuhna naon ibarat Allah ditanya kuno lain mapi jubatika naon dina jubah anjeun jawabanna da spontan biasa dikir Allah 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 maka ucap Allah ternyata keluar kucing lain nyebutkeun kucing Allah tapi refleks dina hatena nu aya teh ukur Allah matak bahaya kan nu aya dina hate bisna usah doyan naon eta rana da sakitu urang mah tina ilmu tasawuf buahna kosong nyantel hate ka makhluk jeung urang selalu ngarasa deukeut jeung Allah selalu ngarasa disaksian pagawean teh ku Allah tilu wa amma hukmuhu anapun ari hukumna ilmu tasawuf kumaha ngaji ilmu tasawuf hukumna ari hukum ngaji ilmu tasawuf bahwa mangka ari hukum eta al wujubu wajib al ainiyu nu bangsa ain ala kulli mukalafin kasaban-saban jalma mukalaf jadi hukum ngaji ilmu tasawuf fardu ain ari fardu ain teh noto kasa tiap-tiap babatok rumasa gablek babatok wayahna meureun kudu ngaji ilmu tasawuf rek boga babatok hiji rek boga hulu hiji tahu hulu dua anger we wajib ngaji ilmu tasawuf pan beda jeung salat Jumat mah wajib nate kanu boga hulu dua salat Jumat mah anu hulu hiji mah teu wajib ari ilmu tasawuf mah nu boga hulu dua nu boga hulu hiji wajib tasawuf sikitna eta mereka
Jadi ngaran hukum ngaji ilmu tasawuf fardu ain noto kasa tiap-tiap babatok teu bisa diwakilan. Beda panjang nyolatan mayit. Pengumuman innalillahi aduh kuring mah ribuhkeun bae aya wakil tatangga. Bisa eta. Kumaha lamun setia mengaji ilmu tasawuf angongkosanna batu cenah ngaji. Teu bisa kitu. Ngan sok sanajan aya ulama nu nyebutkeun papinter-pinter batur nu ngajina urang nu ngabiayaana sugan we engke ngilu disalametkeun. Ngan anger alus nama pribadi urang nu ini. Jadi notok kasa tiap-tiap babatok beda jeung fardu kifayah. Pan ai fardu kifayah mah tuliba lid jam'i ida fa'alal ba'du sakotol haroju anil bahin. Perkara anu keuna kasararea kawajibana ngan di mana dipigawe ku sawareh gugur dosa ti sakabeh ngan ganjaran keur nu migawe wungkul. Di dieu aya nu mau berarti wajib ka urang ieu teh meureun 4 perkara teh mulasara ngabungkus karana itu pek teh dipigawe tong boro kutiluan ku saurang gugur dosa ti sakabeh nu teu migawe ngan ganjaran keur anu mulasara wungkul berikut amplopna. Waduh. Pek we amplopna teh aya isi jeung teu mah kitu pek we amplopna. Kawas ieu da alhamdulillah kurang resep amplop teh. Komo ai kosong di tangisian mah gitu. Jadi hukum nate fardu kifayah ala kulli mukal lapin kasaban-saban jalma mukalaf. Kayak ari jalma mukalaf teh kumaha syaratna 4. Hiji balig. Jadi jalma mukalaf teh syaratna 4. Hiji balig. Ari ciri balig nya tingali we na sapina aya 3. Sampurna umur 15 tahun bangsa hijriah mun dimasehikeun mah 14 tahun 5 bulan 3 minggu. Urang boga budak ceuk masehi mah umurna teh 14 tahun 5 bulan 3 minggu eta teh 15 tahun baling secara hijriah. Nah emang dipatokan hijriah. Hiji baling. Ai urang pan umur ayeuna sabaraha? 15 teh sesana geus sabaraha. Berarti geus baling secara umur hiji we. Nu kadua syarat jalma mukalaf teh boga akal. Akalna teh fungsi. Ai akal nu fungsi nu kumaha? Bisa ngabedakeun mana 100.000 mana 1000. Lamun jalma di asrongan duit 100.000 jeung 1000 nyokot nu 1000 wah teu pati hidang gitu. Jadi pan heula-heulaana mah meureun nyokot teh anu gede, nu akalna fungsi. Ini kadua syaratna boga jalma mukalaf teh boga akal. Nu katilu sampurna pandenge jeung paningalina. Urang mah pandenge sampurna paningali sampurna mukalaf. Kumaha lamun kieu salah sahijina kaganggu? Pandenge ngadenge paningali henteu mukalaf keneh. Ayeuna pandengena teu fungsi paningali aya anger mukalaf keneh. Kumaha lamun kieu teu bisa ningali ti bubudak, teu bisa ngadenge ti bubudak, eta lain mukalaf. Bahkan cek hukum fikih
di mana jalma teu bisa ngadenge, teu bisa ningali teu sah ngamakmum ka sasaha. Sanajan imamna udang-udangna segede pelek beca. Anger we keur jalma nu teu bisa ngadenge, teu bisa ningali, teu sah ngamakmum. Nah kan teu sah. Sabab wajib keur nu jadi makmum kudunya pindah gerakan salat imam. Rek nyaho kumaha ningali teu bisa ngadenge henteu. Da piraku ngarek salat atuh kudu gigireuna kenyet ruku enak mah ruku. Kenyet deui cenah itidal berarti kudu kitu. Matak eta mah teu sah ngamakmum ka saha. Sanajan nu jadi imam teh boga muridna 50.000 are teh saher mah. Teu sah ngamakmum ka saha. Nah, heuda bingung atuh. Rek kumaha caranya pindah gerakan imam. Nu kaopat nepi dakwah Rasul. Ceuk urang mah tersiar ka eta lemur aya agama Islam. Atawa ceuk urang mah di lemurna aya ajengan. Pan ai sayang mah jadi ajengan di lemur teh berarti mukalaf. Wayahna kusabab saya jadi ajengan dah baju belah. Berarti mukalaf. Cumpon nu opat dieu bale boga akal salamet pandenge paningali nepi dakwah Rasul pangajak Rasul berarti mukalaf. Kumaha muntasan cicing we di gunung di bubudah teu apa aya berita bahwa aya agama Islam eta mah teu disebut mukalaf. Kumaha mun Ustad Oyan hayang nyepen caritana maklum wali da wali masuk rada aneh-aneh kahayangna teh hayang nyepen itu tuh di Gunung Singku jauh di sasaha mukalaf teh mukalaf da baheula geus nyaho aya berita agama Islam imah guru bab di leuweung teu nyaho aya agama Islam eta lain mukalaf. Mun ningali bahasa kieu urang mah wajib sararea. Wajib sararea. Li annahu karena sanyana kalakuan tawali annahu karena sanyana ilmu tasawuf eta kama seperti perkara yajibu anu wajib naon ta'allumu ngajina ilmu yaslahu anu ngamaslahatkeun ilmu ad-dohiro kana barang dohir kadzalika mangkanya kitu deui yajibu wajib naon ta'allumu ngajina ilmu yaslahu anu ngamaslahatkeun ilmu al-batina kana batin. Lamun ngaji ilmu nu ngaturi gig awak hukumna wajib atuh ngatur ilmu nu ngatur akwal tingkah hate ge hukumna wajib. Jadi lamun ilmu nu ngatur meureun dohir luar awak wajib atuh sarua ilmu nu ngatur jero awak oge hate hukumna wajib. Oyana imah wajib ain. Wa amma fadluhu jeung anapon ari kaunggulana ilmu tasawuf. Pangarana ge iklannya, iklan mah sok nembongkeun kaunggulan. Tingali we di nu sarimi geus dinang pandinu gamarna mah ya no ping-ping hayangna dibuka teh mih malulu. Wajar iklan. Dinu plang al-hasanah badag lambangnya segitiga bisi pajar teu NU. Malahan mah dinu dataan depan mah santri rada aya 100 aya ditinggal teu kurang aya 3 sigi wajar iklan. Baju dini unggul wajar ngaranna ge iklan. Sanajan dataan di depan eta al-hasanah teh lambangnya segitiga badag teh. Dataan santrina aya 500 wajar iklan. Wajar iklan. Tong aneh.
Naon atuh kaunggulanna ilmu tasawuf? Ieu teh iklan meh urang resep. Tujuan nama iklan meh urang resep. Nah da aya tipe jalma model urang mah can gawe kudu dibibita heula. Tad nyase teu alhamdulillah moal ka mana-mana manawi aya naon. Ieu teh meureun enjing bade jajak ieu nikahkeun. Kumaha wae asal puguh we ongkosna. Cuman can ieu teh mah geus nanyakeun ongkos. Atawa misalkeun nyase teh isukan nyase. Pangmaculkeun gampang maju mah sabaraha burukna. Tah ieu oge ieu bisi urang kaasukeun nu kitu ngan naon lagi ilmu tasawuf, naon kaunggulanna? Bisi nanyakeun heula buruk. Sabab urang mah kaasukeun jalma tipe sanyo ruksak. Nu kumaha kitu tipe sanyo ruksak? Inget ka Allah teh tawadai ibadah teh lamun geus nyaho buru. Jadi kudu dipancing we terus ku saemer. Usum ngahurungkeun pancing ku saemer, usum ngahurungkeun pancing ku saemer. Tipe sanyo ruksak model urang. Ibadah teh nu ningali heula buru. Nah, itu tipe sanyo ruksak. Nah, gitu. Naon ieu kaunggulanna di olahraga iklan. Pahuwa mangka ri ilmu tasawuf eta paukonuhu ngunggulan ilmu tasawuf ala sairil ulumi kana sasesana pirang-pirang ilmu min jihati annahu tina arah sanyana ilmu tasawuf eta yusilu bisa nganepikeun ilmu tasawuf ilama kana perkara dzukira nu geus dicaritakeun itu mah. Jadi ilmu tasawuf ngelehkeun kana ilmu nu sejena mun ningali arah nu tadi teh. Ilmu tasawuf bisa nganepikeun ka urang ngosongkeun hate ti makhluk, bisa nganepikeun ka urang ngawungkulkeun dina hate ukur aya Allah. Matak di dieu bahasana ilmu tasawuf lebih unggul, lebih bagus tibatan ilmu nu sejen. Wajar ngaranna iklan. Mun urang ngaji ilmu ngaji ilmu nahwu tawa ilmu sorof. As-sarfu ummul ulum wa nahwu abuha. Sorof indungna ilmu, nahwu bapakna, mun hayang beunang anakna deuketan heula kolotna, kirim martabak jeung jarum coklat. Mun anakna hayangeun insyaallah dibikeun. Kumaha mun ngeundak lapur we martabak jeung jarum teh. Nah, eta mitohan we bener bener. Jadi wajar ngaranna ge iklan. Ngaji ayeuna ilmu usul fikih man jahilal asla lam yusbi para abadan. Jalma teu ngaji ilmu usul fikih moal bener fikih sarilana geus. Wajar iklan. Keur narik batur. Ngaji deui ilmu mantek. Ceuk Imam Ghazali li anaman lam ya'rifil mantek la yusaku bi ilmi. Jalma teu ngaji ilmu mantek sakumaha loba santrina tong dipercaya ilmu. Sanajan kuang ala sanah badan teu ngaji mantek tong dipercaya. Ceuk Imam Ghazali wajar iklan. Wajar iklan. Kang Unang ngetong eleh pang sing badan nyaingan ala sanah. So. Jumain saya. Abu di ahsanah ya. Sekalian we khairun nisa begitu kan. Wa amma nisbatuhu jeung anapun ari hubungan ilmu tasawuf. Ieu mun ceuk urang manaon atuh pancakaki. Ke lamun pancakaki ilmu tasawuf jeung ilmu sanes kumaha? Ban kadang jelema teh mun pancakaki da geuning dulu. Disedak-sedak mah geuning heureun urang dulur. Ieu ari hubungan ilmu tasawuf jeung ilmu sejen kumaha?
Pahia mangka ari ilmu tasawuf eta annahu sanyana ilmu tasawuf eta aslu kulli ilmin pokokna saban-saban ilmu. Wama jeung ari ilmu siwahu salian ilmu tasawuf eta parun cabang. Jadi cenah ilmu tasawuf lamun dihubungkeun jeung ilmu sejen, ilmu tasawuf teh pokok, ilmu anu pokok, nu lain mah hanya sebatas cabang, hanya sebatas puru. Nah, ningali we kana tadi teh kaunggulan sabab ilmu tasawuf mah bisa nganepikeun kana ngosongkeun hate salian di Allah atawa urang selalu ngarasa ditingali ku Gusti Allah eta. Jadi ilmu tasawuf mun dihubungkeun dengan ilmu sejen, ilmu tasawuf pokok nu lain mah ukur cabang. Wa nisbatuhu jeung ari nisbatna ilmu tasawuf lil batini dihubungkeun kana hate eta kanisbatil fikhi seperti nisbatna ilmu fikih ila dohiri kana luar awak. Jadi lamun dihubungkeun ilmu tasawuf jeung hate, oh ilmu tasawuf teh atuh sarua we jeung hubungan ilmu fikih jeung dohir awak dina harti ilmu fikih keur ngatur rijig awak wajib, ilmu tasawuf keur ngatur tingkah hate eta ge wajib. Wa amma wagi'uhu jeung anapun ari pencipta na ilmu tasawuf sa profesorna ya pencipta ilmu tasawuf teh saha. Da setiap ilmu aya penciptana, heueuh hakikatna mah Allah ngan aya meureun ti secara naon syariat secara kasab. Mangga saha penciptana ilmu tasawuf pahia pahum mangka ari wagi eta al a'immatu pirang-pirang imam al a'yanu anu tangtu al arifuna anu makrifat kabeh bi rabbihim ka pangerana a'immah al manani manan teh naon asmaul husna teh ji buka heula geura eta sakedeung manan teh naon nah apa buka heula tah kamus manan naon al mananu maparin ieu nugraha tina minan almananu teh almananu anu seueur maparin kurnia nugraha teh seueur maparin kurnia henteu sunulan mah jeung singkup teu kaajak kurnia unggul ieu teu kaajak singkup mah kurnia we diajak. Jadi ari pencipta ilmu tasawuf saha ulama-ulama nu tertentu maksudna teh jalma-jalma nu geus makrifat ka Allah kayani ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli toriko. Ngan torikohna torikoh anu dawa. Lain torikoh waktu ruang riung we bungkus sawoboy mah tara diamalkeun, nah anu kitu. Jadi ahli-ahli anu tertentu tegesna ulama-ulama anu geus makrifat ka Gusti Allah. Wa amma istimdaduhu jeung anapun ari panyokotan ilmu tasawuf itu mana nyokotna ieu mun ceuk di nu bedog mah ieu bahan bakuna teh naon nah bedog teh tina besi tina baja atawa tina seng
Di mana ieu panyokotana ilmu tasawuf bahwa mangka ari ilmu tasawuf eta min kalamillah tina Al-Qur'an wa kalami Rasulillah jeung ti wa kalami rasulihi jeung tina hadis. Jadi ilmu tasawuf lain karangan sorangan, nyandakna tina Al-Qur'an, nyandakna tina hadis. Ada bisi pajar ulama wae ngarang lain ngarang panyokotannya tina Al-Qur'an tina hadis. Ngan justru lebih dipermudah ka urang. Nah, dalamun urang langsung ngamanaan Qur'an ku sorangan lieur. Pan sidik sakumaha qaedah ge la ya'rifu maknal Qur'an ila nabi. Moal aya nu apal makna Qur'an nu sabener-benerna kecuali nabi. Matak aya qaedah li annal haditsan nabawiyah mufassirun lah. Sanyana hadis itu penterjemah tina Al-Qur'an. Ayeuna la yaitu maknal hadis ila a'immatil mujtahid. Moal aya jalma nu bener-bener apal maknana hadis kecuali mujtahid mutlak, lain mujtahid kaberangan. Nu kumaha mujtahid kaberangan teh seperti jalma maca hadis hiji padangrang pedengkreng teu apal ilmu alat ilmu naon hayang langsung ngahartian hadis mujtahid kaberangan. Jadi ieu teh panyokotanna teh kade lain tina naon tina Qur'an tina hadis bisi boga anggapan ngarang we cenah lain ngarang tina Al-Qur'an keur urang supaya lebih mempermudah kana maham ilmu tasawuf. Sayyidi waladi Adnan tegasna anu jadi Gusti putrana Adnan. Jadi di antara keturunan Adnan jelas nu paling mulia Kangjeng Nabi. Bahkan membeh dituna secara keturunan Nabi Adam jelas nu pangmulia na Kangjeng Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Wadawil yakini jeung wadawil yakini jeung anu ngabogaan kayakinan wal irfani jeung makrifat. Jadi maksudna Kangjeng Nabi keturunan Adnan nu pangmulyana anu ngagaduhan sifat yakin oge sifat makrifat ka Gusti Allah. Wa amma masailuhu jeung anapun pirang-pirang masalah dina ilmu tasawuf. Pahiya mangka ari masail eta qadhayahu pirang-pirang qadiyah, pirang-pirang hukum ilmu tasawuf. Jadi ari masalah-masalah nama arek ngabahas eta we pirang-pirang perkara anu aya patula patari jeung hate, pirang-pirang hukum anu keuna kana hate. Idza alimta di mana-mana nyaho anjeun zalika kana itu nu kabeh nu 10 teh payuqalu mangka diucapkeun inna syari'a sanyana nu ngagelarkeun syarat sanyana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta amaro marentah Nabi bil bidaati kalawan ngamimitian bil basmalati kalawan bismillah fi kulli amrin dina saban-saban perkara dibalin anu ngabogaan tingkah anu halus. Jadi nu ngagelarkeun syarat teh mun secara syariat Kangjeng Nabi secara hakikatna Gusti Allah. Nabi marentah ka urang ngawitan hiji perkara mimitian ku bismillah. Luar tina haram dati, luar tina makruh dati.
li anna fil ibtitahi karena sanyana dina ngamimitian biha kalawan bismillah naon barokatan kamuliaan. Li anna fil ibtitahi karena sanyana eta tetep gitu khobar inna muqaddam. Jadi barokah isim inna muakhir. Naon barokatan barokah azimatan anu gede. Jadi dina ngamimitian ku bismillah mah aya barokah anu gede, bahkan pandina muqaddimah ukut teh mah sing saha jalma anu boga pamaksudan sok dawamkeun bismillah mangka bakal laksana kahayang. Ustad Oyan boga hutang gederkeun we bismillah bari bayar hutangna bakal lunas. Kumaha nama hal lain salah bismillah. Ustad Oyan hayang nyandung gedergeun bismillah. Pamajikan upahan nu kolot. Nu ngorana kudu aya daekeun bari aya biayana bakal laksana. Ari kitu mah nu kolot teh diupahan nu ngora eueuh nu hayangan heuh mah laksana nyandungna gitu. Bismillah bos. Jadi lagi pas saya. Wa nikmatan jeung nikmat jasimatan anu bangsa jasmani, anu bangsa jismiyah. Nikmat nu bangsa jismiyah teh bisa harti nikmat anu cungcreng dibayar di dunia. Nikmat jismiyah teh atawa ku ayatna bismillah bisa jadi sehat. Wa iktida wal iktidai jeung ngamimitian bil kutubi kalawan pirang-pirang kitab atawa ngamimitian kitab ku bismillah. Wa iktidaan jeung karna anut bil kutubi kalawan pirang-pirang kitab al munazzalati anu dilungsurkeun minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala. Pakaanahu mangka saperti sanyanyana Allah subhanahu wa ta'ala eta yaqulu ngadawu Allah ya ibadi hai hamba kaula ibtatahu kudu ngamimitian anjeun kabeh bismi kalawan jenengan kami nu agung mubtadiina kana sakur-sakur perkara mimitian takunu mangka bakal aya anjeun kabeh bihi kalawan ismi eta muhtadian anu meunang pituduh. Jadi seolah-olah Allah nyarios kieu hei jalma-jalma hei hamba-hamba kami sok lamun ngarek ngamimitian naon wae sebut ngaran kami mangka anjeun bakal meunang pituduh. Wa ila rodi wa ila rodhoya jeung kana ridho ti kami eta wasilina anu nepi kabeh sajaba ti meunang pituduh urang bakal meunang atawa nepi kana karidhoan Allah. Wa an suktihi jeung tina bebendu kami eta mubaidina anu jauh kabeh tina bebendu Allah jauh. Wa mimma yata'alaku bil basmalah wallahu alam bisawab. Bisi terek taman.